Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui sareng mangkingce. Alhamdulillah kanggo wengi ayeuna tiasa hadir nepangan deui. Mohon sateu acan dipedar ieu carios ngaronda desa. Dina serial Munjung bagian kahiji. Atuh simkuring haturkeun nuhun kanu tos ngadangukeun ti mana wae ayeuna mugia dipaparinan kasehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina. Amin. Mohon anu nuju saraum mugia dikaryatkeun muhun sareng diberkahan ku Gusti Nu Maha Suci. Ayeuna teh carios anu enggal ngaronda desa bagian kahiji. Kumaha atuh ieu cariosanana wilujeng ngadangukeun. Wanci Isa Salhiam acan indit kagardu geus teu dangdan kari jung manehna ngajemprak sila di tengah imah nyang hareupan cempor bet bret we nektekan daun kawung ku bedog soreanana ari pamajikan geus ngedeng mepende anakna ngedengna bari nanggeuy sirah panona kawas ngawaskeun nu nektekan daun kawung ceuk Salhiam ka pamajikanana. Emeh yeuh isukan mah akang moal iyangnya aduh tunduh ieu teh tadina mah teu inget giliran ngaronda geuning penting ayeuna teh aduh pohonya ngaronda emeh penting ayeuna teh nya geus giliran akang aduh moal jadi iyang teh emeh moal jadi kumaha atuh henteu iyang mah akang kumaha nya geus badami ieu teh jeung Kang Aspani Kang Murtam jeung si Asju rek mawakeun we ti heula cenah 2000 sewang da moal pahili atuh da daun kawung urang mah pondok tapi pangalusna eta teh emeh barodas deui daun kawung teh duh sedep euy. Ari geus mi HP mah moal indit kitu akang. Ih ari emeh rek nyusul we atuh pageto nya subuh-subuh we atuh ti dieu sugan kaburu atuh. Kajeun ari kitu mah atuh. Wem geus indit acan. Salhiam nembalan di jero imah acan Kang yeuh acan rek siap-siap ieu teh keur tekan daun kawung heula atuh manya ngaronda eueuh teu eueuh mawa udud mah euy era atuh. Sada Kang Empi eta mah Kang nya nyamper ngaronda eta teh nyai emeh nyamper ngaronda duh nya atuh akang mah rek indit atuh ngaronda. Hayu atuh euy bisi digelendeng keh ku kulisi. Adah kakara ge Isa atuh. Bedug geus ti tadi ieu teh bedug. Ke atuh. Kang emeh tulakan pantonya ka hade poho bisi aya nu maling keh. Akang ngaronda pek imah aya nu maling aduh pan teu lucu kitu mah meh. Keun we atuh akang keun engke ditulakan panto teh. Salhiam ngarawan daun kawung beunang nektekan
sup didedetkeun kana dompetna, bedog diasupkeun kana sarangkana cug indit. Peket prai panto muka digeblegen ngarah rada caang meusan ketepas geus nyokot kohkol awi jeung panakona malik deui ka lawang ngarigepkeun panto bari turun pokwe ka pamajikanna. Emeh ulah pohonya panto tetah tutupkeun nya bisi aya nu maling keh. Anas akang ngaronda pek imah kapalingannya. Muhun akang, muhun bade atuh. Salhiam jeung marhapi nu nyamper tuluy arindit ka gardu sajajalan guntreng we nyaritakeun kasusahna. Aduh euy kuring mah geus asak badami kamari teh Kang. Tadi nama isuk terek iyang, aduh jeung babaturan. Nah atuh teu inget ayeuna teh nya kagiliran ngaronda, aduh kumaha atuh ceuk itungan teh Senen hareup ngaronda teh. Atuh nu matak naon atuh Pageto? Ya teu matak nanaon ngan ngababaturan teh engke subuh babaturan. Arenditna muru ka pasar we di kota rada ieu cenah di kota mah rada rame sugan. Nyaeta akang oge mikir-mikir heula atuh rek diajar dagang urang teh ngandalkeun tina pakaya bungkul mawah endap-endapan Kang taun ka tukang mah nya akang kapang peongan jetut wae nginjem pareaneun eta teh. Mending we atuh akang mah bisa keneh nginjem nya aya cayakeunun nya ari kuring teu bogana naon atuh kumaha nya. Geraheun wem geus teu boga hutang sakali mah euy sok manjang ngadangdar hutang susah saumur-umur ta teh. Estuning tadi teh euy ngan makayakeun deungeun-deungeun wae. Urang ngarah perlekna euy sanyana eta teh ngarah heucak ganti lagu teu bisa. Kana naon atuhnya dagang teh yeuh? Kana naon dagang anu payu ayeuna teh euy? Aduh nu matak kuring ge duh teu cicing ayeuna teh tapi lah edas ayeuna mah ngamodal 5 ketip nya ti bareto teh teu ngagedean batina teh meureun we ku akang ge kanyahoan lain teu aya menyatna kieu teh duh ampun teuing nyaannya dagang ayeuna mah aduh susah pisan geuning. Dina saingan teh euy sok menang sabaraha eta teh euy? Teu tangtu Kang, aya 8 ketip, aya saperak, lalakon genep poe wae sakitu teh duh. Wah, ari untung atuh mayeng mah untung sugan. Wah, untung kumaha Kang, sapoe nincak 2 baru capena we. Aduh sangsara ge teu kabual ieu teh babalen daun kawung atuh di mana rek untungna daun kawung? Di mana untungna euy dagang daun kawung mah? Lain UM eta akang teh hayang milu usaha tadi namanya naon atuh nu usaha keur payu zaman ayeuna teh euy? Aduh akang mah yeuh kabeh ge ayeuna mah nya ting hayungkung kabeh ge dagang teh duh luh lah kabeh nyaritakeun kasusah cek ieu rugi cek itu rugi enya sadayana ge barang-barangna naraek kabeh ge naraek minyak naek beas naek aduh naraek muhun naraek cenah nya.
Kumaha tah kira-kirana lamun akang kadagang kana gula lumayan meureunnya dagang kana gula teh meureun. Aduh Kang yeuh cek kuring mah kawasna ulah anggar wae atuh dagangan cara kuring. Nah atuh wem teu ganti-ganti dagang teh. Ah kuring mah leutik modal atuh. Akang oge teu gede ieu teh rek ngamodal teh luhur-luhurna mah oge 4 wates 5 perak wae. Be atuh akang lain leutik-leutik modal teh gede atuh sakitu mah Kang. Lain kitu wem kumaha mun ieu atuh akang di lemburnya nyeun nyar dagangan pek we ku wem diangkeun. Pari dagang daun kawung nya sugan we atuh aya milik. Ari akang mah ujug-ujug we kelar sorangan nya. Akang teh tepati wani balantik di dieu mah nya di lembur mah aduh ieu teh tambah nganggur we tambah nganggur. Nya iraha atuh Kang bade ngamimitianana eta teh. Geus prak geus malah ayeuna oge di imah boga gula aya saringgiteun mah ieu teh Kang. Aduh panjana kuring teh kakarang ngalamun eta teh Kang. Pugu hayang ngadenge luangna cenah nu sok dagang kumaha. Ku sabab di jalan guntreng bae teu kanyahoan. Deui narepi nu duaan ka gardu baturna nu opatan kasampak geus araya pukul 8 nu tiluan ngider nu tiluan ngajaga di gardu nu arindit tacan jauh jol deui ronda nu duaan muhun ngarondanya muhun gerang ngaronda tuh ngaronda yeuh. Nam kaditu atuh ngider tiluan keun di dieu mah kuring jeung uem we duaan kaditu tuh ngaronda. Nya sabaraha urang atuh nu geus indit ieu teh tiluan. Atuh saurang deui can datang nya saha tuh saha nu can datang da opatan kabehna ge lain. Luka teuing tuh gening rentang-rentang mah nya saha tuh asa wawuh Wah tuh itu mah Mang Uham tuh sigana tuh da nya cek nu wawuheun datang nyayab datang nyabab wae Mang Uham nu di gardu. Hanyarieun naon keneh ieu teh lain gerarindit. Kapan ngadaguan heula emang etuh tembal nu arindit. Bat ngadaguan nu eueuh maneh mah emang engke atuh. Mang mah biasana kapentingnakeun ngaronda mah kudu kapentingnakeun rame. Atuh jug we arindit tiluan nyusul nu tadi nabeuh kokol awi menta laguna didagoan tung turulung pek turulung prek gitu cenanya kokolna teh nya tung parelek tung porelek gitu muhun aduh waasnya aduh ngaronda ieu teh. Di gardu tinggal tiluan Mang Uham marhapi jeung Mang Salhiam. Urungkeun seuneuna deleu tambah tiris cek Mang Uham. Seuneu hurung senang tiluan saliduru udud ting palenyun bari ngadeang-deangkeun leungeun. Emang maneh tacan reureuh pisan kitu kakara datang tas ngajual jambe kitu cek Mang Uham. Kumaha Mang aya oge nya tina jambe teh kitu dagang teh.
Wah, ayeuna mah euy sagala nyerorot deuleu. Emang geus rupa-rupa lah dagang teh. Tapi tapi enya eta teu kapanggih ka masaran deuleu euy. Dagang naon teh ngulahek bae ayeuna mah. Ngurus pakaya geus. Oh diandalkeun teh euy barudak we jeung indungna ayeuna mah euy. Nya can aya milik yeuh meureun kana menang kasenangan teh euy. Usaha mah kudu kumaha geura euy, mang tingongora nempe ka reuay anak teh capek usaha teh euy. Ayeuna incu geus reuay teu manggih we kacukupan teu cara deungeun-deungeun euy. Teu cara deungeun-deungeun jiga nu babarieun ngala duit teh euy. Enya benernya Mang nya cek Mang Lebe teh cenah milik mah jelema tara jelema mah geus dipastikeun ti dituna nya nu baris senang aya anu baris malarat aya Mang nya nepi ka paehna ge atuh teu manggih kasenangan kitu teh nya Mang nya. Nya euy meureun kitu euy nya cara dewek deuleu euy. Melarat teh saumur-umur kieu benang ti kusruk ti dungdung teh euy sasat dug hulu pek nyawa deuleu usaha meakeun karep ngan ukur jadi tambak we nongkrong we jeung ulutud deui. Haduh usaha teh euy ngolahek wae dewek mah euy. Nya kukuring mah tepati kaharti eta teh selang surupna carita Kang Lebe eta euy anu dicaritakeun bieu ku UM kitu. Nah kumaha kitu nya lamun milik saurang geus dipastikeun euy naha atuh bat pilih kasih sawares sina senang sawares sina beunghar sina pinter. Nah atuh ari urang mah sina susah we susah sina malarat sina bodoh si gadum we tinggi anu ngatur teh nya teh nyaho deuleu dewek mah tara ngaji nu kitu mangsa bodoh teuing we atuh duka atuh da cek kitab cenah kitu lain nya kajeun atuh ari eta tah anu ari eta mah bisa cukup we bisa senang ku ikhtiar jalan muslihatnya tapi aya cenah nya anu bejana beunghar ku jalan kotor kitu euy. Teu kabita deuleu euy beunghar ngopet mah deuleu hayang so teh beunghar bersih dewek mah hayang bersih kan bae teu ngopet oge sieun dewek mah euy. Aduh cekuring mah Kang beunghar kotor beunghar bersih oge sarua milikna keneh lain kitu. Deuleu euy ngan teu ngeunah cenah beunghar bari ngopet mah euy teu ngeunah. Nya naon atuh ngeunah teu ngeunahna Mang? Nah teu geuleuh kitu euy. Ari Mang Uham naon kitu hahaha aya wae Mang Uham mah euy. Salhiam nyerengeh seuri bari ngagilirkeun tihul omongna. Deuh mun aya mobil sampe nya geus asak meureun juga tuh neangan belum sampe tuh ka ditu tuh ngeunah yeuh keur tiris kieu mah yeuh bubui sampe mumpung penting keneh euy isukan mah puasa deuleu. Ayo wae mah nya ngaronda teh muhun. Aduh. Kudu kakulisi euy nu kitu mah nyarita unggal gardu kudu diteundeunan sampu euy kanu ngaronda da lapar ngaronda teh euy. Ieu mah di gardu teh kohkol we jeung panakol nu aya teh malas harumanget atuh nu ngaronda teh euy.
Hees we mending hees kieu mah. Enya eta mah atuh kahakanan urang sampe mah wi teu cara nu beunghar euy. Kueh nu ngareunah nya nu beunghar mah euy 4 sehat 5 sempurna. Nu beunghar urang mah 4 sehat 5 kacai we kitu tah. Aduh ieu mah. Wah puguh euy. Loba nu beunghar balangsak oge euy. Nya alabatan urang paranghakanna ge euy alabatan urang aya eta teh. Ya, kapan beunghar di Mang salieuk beh sanes. Eta meureunan Mang Uha mah beunghar anu menang munjung lain. Nu matak teu percaya kana carita kitu teh wadul, carita munjung teh wadul euy, gede wadul, kedebul manya aya kitu nu beunghar kitu teh euy, teu percaya dewek mah, teu percaya. Ih, dengekeun geura hapi Salhiam rek percaya rek henteu ge euy kumaha karep. Ngan yeuh geus nyaho sorangan euy dewek mah teu genjeum mata. Itu nu beunghar euy nya di Ciburial haji naon geuning euy ngaranna teh poho deui. Keun we lah ngaranna mah bebas saha we atuh. Nya nyaho daharna anak pareng teh euy royal cenah si eta mah meuli pedag ge euy bubukna eta teh. Buburukna euy pro 3 peser dina nu ngurusna teh dikumbah cara urang deuleu is tara lebar cenah oy nya bauna teh kabawa palid tah tuluy peda eta teh euy dibungkus ku daun walu euy genep we 7 lambar rap di bulan ku injuk nya kakara dibungkus teh ku daun dipais euy geus asak dijahit heula hog dibuka eta teh kana piringkeun rup ku ayakan sok sangu dina tobas deungeunna teh uyah euy tinuna klenteng eta teh sabal goang jeung lalabna 2 rigen sangu meunang ngumpul-ngumpul eta teh nepi ka sakal dalawo euy kana ayakan nyocol peda cenah euy remus lalab teh dicocolkeun dicocolkeun heula cenah kana sambel ngeunah eta teh euy ngeunah euy. Wah Mang Uha mah nya kacida teuing geuningannya. Sok sagala ayanya. Wah tugeunaheun nya kitu mah nyaan eta teh Mang. Ih ari si laing make teu percaya deuleu. Tadi ongkoh sia geus diobongkeun ku dewek teh teu nginjem mata dewek mah teu nginjem mata dewek mah nenjo sorangan deuleu euy. Nya ngadenge teh dongeng eta mah Mang dongeng nya aya nu nyiram hayang paistaeun nya we dipangmaiskeun nya geus asak teh di kurungan ku ayakan nu dicocolan ayakanna kitu sanes asana teh Mang. Deuleu asana eta teh asana beda deuleu. Har ari Mang Uham teu puguh kitu geuningan. Nya euy yeuh teu make ayakan deuleu euy nu dicocolan teh injukna pada hiji kapake euy sabulan saban rek dihaneut-haneutkeun teh euy dibaseuhan heula ku cai da bisi geheng deui lamun ngabedahkeun balong atawa ngabedahkeun di sawah teh euy sumawona we lauk pelakna teh lele bogo beunteur hurang sakur nu lumrah eta mah euy dijual diduitkeun basa geuning aya nu ngabedahkeun barudak sok we pipilueun ngala lauk leutik cenah lah babaraha atuh beunangna barudak teh nah atuh eta haji teh koret-koret teuing
bebenangan barudak teh euy dipertelon da teh jadi 2 bagian kumanehna sabagian nuker ngala loba budak anu balik euy ceurik kapan lelena dulu dihilian ku tampele jong kini-kini kakanun naon nu kitu mah euy kakanun manehna mah cenah euy koyop jeung berenyit naon naon ngeunahna dulu nu beunghar teh euy beunghar teh kitu nya euy medit mentong hayang deuleu beunghar medit mah euy mentong hayang nu mataknya urang teu beunghar oge nya kunaon kitu Kang nya waktosna seep aduh waktosna cenah nya kabujeng seep insyaallah enjing atanapi pageto tiasa dilajengkeun deui dina serial anu kadua. Mangkinceung ngaturkeun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.